Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak satu acana punten Billy abdi ngaganggu waktosna. Sakedah perkenalkan nami abdi Ramenda Salsabila salah saiji murid di Seman hiji Kedung Waringin. Abdi dipancenan tugas ku guru bahasa Sunda di piwarang wawancara. Nah abdi bade ngajadikeun Bapak janten narasumberna. Teras Bapak kersa tanapi henteu lamun diwawancara ku abdi. Mangga kersa wae Neng. Hatur nuhun Pak, tiasa abdi ngamimitian wawancarana. Pak, naon bae bahan-bahan sareng nyieun batu bata teh? Ai bahan nyen batu bata mah bahan bakuna teh taneuh. Ai taneuh teh dicampur sekam, uut badak, kulit padi. Kunaon Bapak hoyong jadi pengusaha batu bata? Ya, eta mata pencarian untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga. Bisa nangan eta. Non wae alat-alat saker nyieunnan batu bata teh? Alatna teh pacul terus deui dorongan lori dorongan roda dijieun dorongan lori terus digiling di mesin pres nang ngagiling kayak ditekan di entep di eleng nah eta nungguan garing. Kunaon Bapak leuwih milih jadi tukang batu bata? Nya eta pada malan anu gampil-gampilna anu kabisana ngan eta. Tina ngajual batu bata teh Bapak sok ngajual baraha bata? Minimal sekali jual satu truk poldisol 10.000 dikirim ke material. Tapi bata nu asak lain nu atah. Pak, satu acan sabulan sabaraha wae jalma anu meuseun batu bata? Tetantu aya 20 jalmi, aya 10, kadang 15. Henteu angger. Kumaha rarasaan Bapak salila jadi pengusaha bata teh? Ya alhamdulillah nyaman wae lah. Bersyukur. Apa aya pengalaman anu kirang nyenangkeun kanggo Bapak salila jadi tukang batu bata? Aya ngirim bata ditolak, batana kurang alus. Aya deui ngirim bata dihutang henteu dibayar-bayar. Eta tapi nya sawios lah, geus rejeki abdi kedahna kitu meureun. Ya. Satu acan wawancara ieu ditutup, apa aya anu bade dicarioskeun deui kanggo urang sadaya salaku pawawancara? Aya pesen doang, giatlah belajar, jangan jadi tukang bata penghasilanna leutik, jadilah sarjana anu bisa berguna jeung bangsa jeung negara jeung agama. Nah, cekap sakitu wae wawancara singkat si abdi. Hatur nuhun kanggo waktusna. Hatur nuhun. Oh nya tiasa abdi nyandak foto sareng Bapak minangka pikeun tanda bukti